Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Mas Tabi Muhammad Januari Mullah. Abdi di kelas 10 IPA 2 bade ngadongeng anu judulna Sirem jeung Gajah. Zaman baheula aya sirem nu keur ngarak rajana. Ngaliwat kana alur jajalaneun gajah. Karame ngarak, jol datang gajah. Sirem nu sakitu keur nakleukna teh teu anta parah deui. Leye-leye bae ditinjakan. Bongan cenah make ngaliut di jajalaneun. Atuh lain ratus deui, tapi aya rebuna sirem anu paeh teh. Barang raja sirem ningal baladna re anu paeh, kacida ambekna. Tuluy susumbar. Sakadang gajah, sato nu teu leungeus, nu teu boga rasaan ka papada makhluk. Rasakeun pamales ti urang. Ulah adigung asa aing engke di Jumaah Kaliwon urang perang tanding jeung marane. Walon gajah bari seuri rek ngajago sakadang sirem teh. Lamun enyaan heuk ku urang di dagoan di mana hayang perang teh. Tuh di ditu diangdapeun tangkal waru nu itu. Gancang gajah nuluykeun deui lampahna. Ari raja sirem teu talengke deui. Tuluy bae nabeh tangara ngumpulkeun kabeh baladna. Teu sabaraha lila balad sirem teh geus nakleuk di tegalan. Ceuk raja sirem, balad urang kabeh di Jumaah Kaliwon rek perang tanding jeung sakadang gajah. Tuh handapeun tangkal waru nu di ditu. Kusabab eta kaula menta kaaranjeun sakabeh ulah sisingeun kudu para digarawe. Sararea kudu nyieun lombang sing gede pikeun piruang. Nya palebah waru nu eta nyieun piruang teh. Prak gera digarawe ti ayeuna. Tapi kade jukutna mah ulah rusak. Kudu angger bae kawas ayeuna. Dikorowot ti jero bae taneuna engke disasakeun. Tuh kira sakandel papan beunang. Sakadang manusa kaluhurna mah. Balad sirem saur manuk kabeh pada janji rek pada suhut digarawe. Sarta pada sanggup anggeus dina waktu 7 poe. Saomong balad sirem teu nyalahan. Dina waktu 7 poe piruang teh geus beres. Tiluhurna teu katara, teu jiga piruang meres-meres acan. Kawantu buatan para ahli nerus bumi. Barang nepi kana waktuna, kana poe Jumaah Kaliwon teh. Subuh kene raja sirem geus ngabedega sisi piruang belah kulon. Nya hareup wetan. Saksi-saksi geus karumpul nyaeta sakadang peucang jeung sakadang monyet. Wanci haneut moyan jol sakadang gajah ti belah wetan maju ka kulon nyamperkeun raja sirem. Jauh kene oge raja sirem geus celuk-celuk nangtang ka sakadang gajah. Gancang ka dieu sakadang gajah. Ieu sihung kami geus seukeut meunang ngasah 7 poe 7 peuting. Geus sadia bakal maehan sampean. Lamun nya marne sakti gancang gera rontok kami. Barang gajah ngadege panantang raja sirem kitu, jol suruwuk bae narajang. Tapi cilaka, teu kungsi nepi da awakna kaburu 3 berus manten kana piruang sakuna ti pitek. Sakadang gajah adug-adugan meakeun tanaga hayang kaluar tina piruang. Tapi wala teu bisa. Tungtuna biak tanaga ngajoprak teu bisa walakaya. Ceuk raja sirem ka baladna. Pek ayeuna gerah hanca ku ranjeun eta sato teu leungeus teh. Balad sirem nu reana mangyuta-yuta bareng narajang. Napung kana sakujur awak sakadang gajah. Gajah ripuh dicocoan ku sirem. Ampun, sakadang gajah tulung-tulungan minta ampun. Manehna taluk tarima eleh, jeung janji moal deui ngaganggu ka bangsa sirem. Teu didinya riwayatna aya paribasa. Sirem oge ditinjak-tinjak teuing mah sok ngalawan. Atuh lamun aya nu suteun jempol anu jadi palambang gajah, eleh ku cinggir anu jadi palambang sirem. Sakitu wae dongeng ti abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.